kudu resep maca sholawat. Duga tol ngaos sholawat bakal aya nasib ka Madinah ka Mekah. Terutama sholawat Ibrahimiyah. Mama kadukawang Mama Sanja ka Mekahna 24 kali, ngamekahkeun batur 50 urang. Beak sawahna atuh teu. Balik ti ditu kalahkan nambahan meuli sawah panena 250 ton. Jaloba sawahna berkah sabab sering ka Mekah. Maka namun urang hayang sering ka Mekah, urang kudu loba maca mama kadukawang ngaijajakeun perkawis sholawat gampang ka Mekah, sholawat Ibrahimiyah. Duku pengasam matana baru sok didongengkeun perkawis ngarendengkeun Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama shallaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama barakta ala sayyidina wa ala ali sayyidina fil alamin innaka sholawat naon eta Ibrahim. Eta lamun ku amang dibaca terus menerus dibaca maka aya nasib ka Mekah ka Madinah insyaallah gampang. Amin. Kira macana tiap waktu ba'da salat fardu, tiap ba'da salat fardu macana ku amang ulah kurang ti 150. Siap ka Mekah? Siap. Siap umroh? Siap. Siap hajian? Siap. 150 ribu. Hayang untung ku enteng bae. Laju urang mah cenah hayang untung, hayang enteng. Kumaha sholawatna? Apakah kudu 150? Teu kudu eta mah. Lamun hayang enteng mah teu ngantik teu kudu 150, cukup bacakeun sholawat sakali kana 2 setek awi, eta 2 setek awi bawa ke sawah amang, tancepkeun make merek sawah ini mau dijual. Tere ka Mekah tere? Tere. Bagus eta bae lah. Lanjut tiupkeun bae ka amang tah lamun teu boga sawah, tiupkeun bae kana BPKB mobil. Langsung kana tangga jual eta mobil. Tere ka Mekah tere? Tapi nu berkah mah insyaallah moal ngantik ngajual sawah, moal ngantik ngajual mobil, nu berkah mah tingali cara kesepuan di dieu teu ngajual sawah, teu ngajual mobil. Ka Mekah teh? Ka Mekah teh? Hajian teh? Umroh teh? Berkah teh? Tiangan ku amang kunaon make jadi berkah kitu. Tingali jawabanna Imam Nawawi nu nyarios, innamal barokatu fima wafaqo syar'a wa qawalal ulama. Pastina kesuksesan berkah na Kang Haji ku sebab hirup Kang Haji di dieu akur jeung agama, akur jeung guru jeung alim ulama. Berkah moal? Berkah. Insya Allah. Lamun hirup yang berkah siap akur jeung agama? Siap. Siap akur jeung ulama? Siap. Ari agama ditah Bang Emok teu? Teu. Kurang dia masuk tara? Masuk. Gelo.